Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jiad Kang Haji bagian ka 17. Ieu yasana Ki Dharma Carita sareng Kang Heri Awi. Judul anu bagian ke-17 ieu nyaeta papanggihan di Pila. Sateu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Harita teh Ahmad karek beres nyuprih ilmu tuluy bae indit ka Jakarta nyoba-nyoba nyiar gawe nyemunang gawe di kantor EMKL Baruna alias ekspedisi muatan kapal laut anu ngurus muatan antar pulau pernahna di Jalan Jayakarta. Sanggeus sababaraha bulan kudununganana Ahmad ditugaskeun kaluar kota ka kantor cabang anu pernahna di Bogor. Ngan Ahmad teh teu dibere duit keur pamondokan sabab dunungan ngabogaan pila anu pernahna di puncak. Ahmad oge dititah sare di dinya bae. Samemeh indit dununganana mopoyankeun sangkan Ahmad datang ka pila teh ulah leuwih ti jam 5 sore. Sabab nu nungguan eta pila geus mulang. Sanggeus beres tugas di Bogor biur bae murup pila harita teh kira-kira tabuh 4 sore matak nepi ka pila teh ninggang di pas kurang saeutik tina jam 5. Nu tunggona ge masih aya. Tuluy bae Ahmad dipernahkeun ku penjaga bari disadiakeun dahareun jeung inumeun saaya-aya bae. Sanggeus kitu mah tuluy bae eta penjaga mulang. Sanggeus penjaga ngaleos tuluy Ahmad tumpat tempo bari ka karatak tapi sidikan sakitu-kituna anu disadiakeun eueuh deui nanaon. Repeuting karasa hawa mimiti nyecep malum di puncak atuh. Suku buru-buru di sarung kakian. Magrib Isya geus kaliwat ngan Ahmad teh teu ingkah ti pangsalatan eukeur mah eukeur teu pati tunduh. Eta oge kungsi leunyepan sakedeung. Ngagayuh ka tengah peuting kira-kira jam 12:30 menit. Riag pila karasa ingeung. Angin ngahiuk barang tanggah dihareupeun ka tempo rorongkong bari leungeun masih keneh dirante manehna oyag-oyagan jiga nu ngajak nyarita. Teu kudu ganggu ka kula, da kula oge teu ganggu ka Andika, ceuk Ahmad. Eta rorongkong teh siga nu kikibring. Naon atuh da kula mah teu ngarti. Naon anu bisa dipilampah ku kula? Eta rorongkong teh tuluy Malik ari Malikna siga robot anu otomatis. Siap tuluy manehna kaluar. Ahmad nuturkeun ti tukangan bari kaayaan di sarung jeung di kaos kaki. Di hiji tempat eta rorongkong teh eureun tuluy ngawangun hasup bodas asup ka eta tempat. Ahmad teh bisa kumaha ngan ukur bisa nyerian eta tempat ku bata 2 siki. Geus kitu mah Ahmad balik deui. Antara indit jeung balik teh kacida bedana da ari indit mah karasa gancang tapi ari mulangna bet karasa lila jaba jalan teh karasa rumpil. Isuk keneh penjaga imah geus ngurunyung manehna ngahulang sabab ningali sarung jeung papakean Ahmad jareblog. Kunaon eta anggoan teh jareblog Cep? Manehna nanya. Ahmad ukur seuri. Nya aya nama pangnyesahankeun bae da kuring nepi ka isuk di dieu, ceuk Ahmad nerangkeun. Samemeh eta penjaga indit Ahmad nanya deui, aya naon emang teh bet embung sare di dieu? Eta Cep,
Ari tengah wengi sok aya nu ngaganggu. Aya rorongkongnya, ceuk Ahmad. Na sumping kan Cep. Si Emang hookeun. Ari kantor desa, caket teh dieu Mang. Caket aya naon kitu Cep? Eta rorongkong teh hoyong disampurnakeun ngan kulah yang disaksian ku aparat di dieu bisi nimbulkeun kacurigaan keun urusan waragad mah ku kulah ditangkas. Wios atuh ku Emang di tepangan saparantosna sohan ieu, ceuk si Emang bari ngaleos. Ahmad unggek bari terus bae ngaleos ka hareup nyawang alam nu ngaplak hejo ku tutuwuhan. Sanggeus ngariung para aparat derak-dak bae Ahmad ngadongengkeun papanggihanana sarta harita keneh brihing bae arindit murut tempat nu dituduhkeun ku Ahmad. Sanggeus nepi kanu dijugjug ciri bata dua masih keneh ngagoler tuluy bae Ahmad marentahkeun ka tukang ngali pikeun ngali eta tempat. Kurang leuwih sameter setengah gorehel bae aya kas tuluy dibuka anahek di jero eta kas ngarengkol jalma nu geus jadi rorongkong. Lengan masih keneh dirante. Waktu rek diangkat bari rantena dek dilesotkeun aya kokolot anu nyarek jiga nama polisi desa manehna teh sangkan eta rante teh ulah dilaan heula. Sabab cenah ayeuna bisa lesot soteh lamun keur hirup mah moal bisa kituna teh bari tuluy manehna ngaleos heula. Teu lila torojol deui bari mawa kunci dicobaan hiji-hiji nya salah sahijina aya nu pas. Cetrek eta rante teh dibuka atuh porosot bae dilaan tina pigeulangna. Tah ayeuna mah mangga cenah. Eta rorongkong teh tuluy bae dipulasara disampurnakeun make upacara Islam. Peutingna Ahmad masih keneh wiridan ngagayuh ka tengah peuting. Riag deui kajadian samodel dina peuting kahiji. Ahmad tanggah ketempo aya hiji jalma jangkung badag make jas panjang bari ditopi debor. Leungeunna sidakap dihareupeun dadana. Nilih kana dangdanan mah siga-siga mandor kontrak. Manehna sababaraha kali manggut teleb pisan bari leungeun mah angger dina dada Ahmad surti yen manehna teh nganuhunkeun ka Ahmad. Nya sami-sami. Atuh kula oge hampura bisi dina nyampurnakeun anjeun lain ku cara anjeun, ceuk Ahmad. Manehna unggut-unggutan sanggeus kitu manehna malik siga malik waktu masih keneh rorongkong tuluy ngalengkah tapi da teu napak beuki jauh nepi ka lesna tina paningali. Ti saprak harita Mang Diman saanak bojo geus taramulang deui jam 5. Waktosna kabujang saeb cenah pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.